Wilujeng enjing wargi sadayana serta acana tepangkeun wastapun Naila Putri Daina sareng rarancangan abdi Dilarang Dania. Anju nuju nyaksian warta Sigarlas siaran Garut Semanlas liputan wisata sareng kuliner. Dinten Senin kaping 8 sasi Februari 2020 genap jam 10 enjing-enjing. Sim kuring sareng rarancangan bade ngaliput salah sahiji tempat wisata kuliner nu keur dipikaresep ku masyarakat di Garut, nyaeta Kafe Tegal Malaka. Kafe Tegal Malaka Garut dipikawano ku suasana alam nu asri, hawana nu segar, sareng janten tempat nu merenah pikeun deureuh oge ngariung. Pikeun terang langkung jero ngeunaan kayaan di lapangan, urang baris nyambung ka reporter. Mangga ka reporter Keisha di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sajati. Sampurasun, wilujeng enjing para wargi, Keisa ngalaporkeun langsung ti Kafe Tegal Malaka, salah sahiji tempat ngopi jeung ngumpul anu miboga suasana nu masih kene asri. Kalawan suasana nu masih kene asri, tempat ieu janten salah sahiji tempat favorit masyarakat Garut pikeun ngaleungitkeun capek sanggeus kegiatan sapopoe. Di handap ieu liputan salengkepna. Dupi Bapak namina saha? Abdi sareng Padani. Oh, Bapak Dani. Naon latar belakang Bapak ngadegeun kafe di dieu? Latar belakangna tadina panginten hiji pengen meningkatkan ekonomi, pangintennya eta nu utamina mah tadi samping eta panginten abdi sebagai warga di dieu kumargi di Bukit Tegal Malaka mah diberdayakan khusus buat warga sekitar. Jadi pemanfaatan lahan yang diberikan oleh BKSDA untuk dikelola gitu kan. Jadi kan kalau tanah milik negara dikelola sama masyarakat ada yang manfaatnya gitu kan, boleh-boleh aja kan. Sesuai mungkin dari adik-adik tahu sendiri dari pasal 33 ya, gitu ya, kembali ke rakyat gitu ya. Tos sabar halami Bapak damel di ngadegeun kafe ieu? Kirang langkung abdi mah engal keneh namanya 1 tahun setengah. Kumaha strategi Bapak dina daya tarik supados pengunjung datang ka dieu? Biasa jantan ya Sunda we ya. Muhun. Campur dan gado-gado. Jantan hiji panginten. Ayo daya tarik anu utami nama biasa ngabebenah supados pengunjung ka dieu betah, tapi nu utamana mah dina pelayanan kita ya, pelayanan orang jantan gimana biar tamu yang datang ke sini berkesan dan datang kembali. Nah itu. Dupi aya tantangan naon wae anu Bapak rasakeun ti atos ngadegeun kafe ieu? Tantangannya pasti dalam perjalanan pasti ada tantangan ini ya. Kayak capek neng. Capek penginten eta nyata bentur panginten di dieu konsumen jalmina kan benten-benten neng ya. Benten-benten dina karakter aya nu baik, aya nu so anu kemana, tapi kita sebagai di sini pelaku wisata gitu. Sebagai pelaku wisata kita harus bisa menyesuaikan, harus kedah tiasa menyesuaikan dan kedah tiasa istilahnya mah membuat senyaman mungkin yang tadinya mau menimbulkan ekses jadi redup, pedang, yang penting nyaman lah, kita bikin nyaman aja. Aya teu rencana kapayuna kanggo kafe Bapak? Kedaya eta kejanten
orang kan kada inovasi kan, berinovasi terus. Enten ditinggalna apa dari kekurangan-kekurangan. Nah, utamina orang kedah tiasa nabi karena kritikan ti tamu. Nah, itu suatu anu teka deteksi kurang. Ari ti pelanggan mah kan jantan teh kirang anu. Nah, kita tingkatkan lagi gitu kan. Apa kemauan kahoyong para pengunjung gitu kan. Karena penginten sepados raos ke pengunjung nah gitu kan. Upamita pengunjung ka dieu abi penginten sepi. Oke. Bapak menu naon sih anu panglobana dipeser ku pangunjung? Di dia penginten seserama kopi, pengintennya dina minuman banyak kopi-kopian. Di makanan anu spesial di kedai Sultan mah nasi goreng kedai Sultan. Tapi segera oke menu anu sanes seueur. Dupi sareng Bapak saha? Abi Sony Erlangga. Mutkeun Bapak kumaha peran bagian pemasaran dina ngenalkeun kafe Tegal Malaka ka masyarakat? Sebagian kita juga pemasaran itu dari media sosial, TikTok dan IG atau Facebook. Nah itu mungkin yang sama kelompok Bukit Tegal Malaka yang Bapak tempuh seperti itu. Oke. Kumaha pengalaman Bapak salila damel di kafe Tegal Malaka atau Bukit Tegal Malaka ieu? Pengalamannya sangat indah ya. Sangat indahnya itu karena kita berdirinya itu tidak ada penyokong dana, dan kami itu tulus untuk pemberdayaan masyarakat di sini. Kumaha Bapak kerja bareng antar pagawe dina ngalaksanakeun pancen sapopoe? Pekerjaan kami di sini sebetulnya niat anu sararesna teh gitunya biar campur-campur. Iya. Nah, sebetulnya saya tuh di sini tuh enggak buka yaitu tempat pariwisata setadinya, tetapi kita peduli dengan lingkungan anu aya di dieu. Nah, setelah itu kita menanam pohon. Dari penanam pohon tersebut ternyata banyak yang mengunjungi. Ternyata si layout ieu teh geuninganan di Bukit Tegal Malaka teh sangat potensi gitu. Menikmati city view Kabupaten Garut, sareng alamna nyaeta Gunung Guntur. Nah itu menjadi daya tarik Bukit Tegal Malaka untuk pola saya mungkin pekerjaan mengenalkan kearifan lokal seperti itu. Pelayanan naon anu jadi prioritas utama kanggo pengunjung? Sopan santun. Eta Someah kasemah. someah kasemah ya. Hal naon anu paling dipikaresep ku Bapak tina ngadamel di mun ngadamel di Kafe Tegal Malaka atau Bukit Tegal Malaka? Penanaman penghijauan, karena dari penanaman tersebut akan membuahkan hasil. Membuahkan hasil tuh leuweungna kajaga nya jeung manfaatna bisa terasakan oleh warga sekitar seperti itu mungkin. Numutkeun Bapak naon bedana atau naon kaunggulan Kafe Tegal Malaka sareng kafe anu sejen? Jelas beda. Jelas bedanya. Nah, di sini mungkin kelebihan Bukit Tegal Malaka itu dengan di titik koordinat Kabupaten Garut nyata menuju ke Bukit Tegal Malaka sangat dekat, dan kebetulan titik koordinat Bukit Tegal Malaka ieu caket nyaeta ka wisata pemandian air panas. Nah, dari sana banyak yang mengunjungi di sini. Nah, tinggal mungkin kita yang mempersiapkan dengan potensi alam anu aya di Bukit Tegal Malaka ieu. Satu, City View Kabupaten Garut anu eta sareng alamna gitu. Nah, itu seperti itu.
Sakitu laporan ti Simkuring ti Cafe Tegal Malaka. Mugia informasi ieu tiasa masian gambaran kanggo wargi sadaya ngeunaan kaendahan sareng kaunggulan ti Cafe Tegal Malaka. Simkuring Keisa balik deui ka studio. Wargi sadaya, tina hasil liputan dinten ieu tiasa dicindekeun yen Cafe Tegal Malaka Garut mangrupakeun tempat wisata kuliner nu merenah pikeun reureuh ngariung sareng ngarasakeun suasana alam nu asri oge hawa nu segar. Mugia informasi anu ditepikeun tiasa janten rujukan sareng mangpaat pikeun wargi sadayana nu bade nganjang ka ieu tempat. Simkuring ngaturkeun nuhun kana perhatosan sadaya pamirsa. Akhir kecap, Simkuring pamit undur diri. Hapunten upami aya kalepatan dina kecap tanapi paripolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sareng dugi deui dina warta Sigarlas. Siaran Garut semanlas salajengna.